Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. والله أعلم والرسول بحقيقة المراد. وقال إمام البصيري في البردة هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعتك عند الصراط إذا نزلت القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا فرج الهم ويا شاشف الغم يا من العبد يغفر ويهب ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والغش والمكمل والطاعون والفتن والمحن والشدائد وشر أعداء والحاسد والظالمين ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Pangluhung kalbu kajembaran manah puji anu jadi panghias ati hayu urang sanggekeun ka Allah Rabbul Izzati. Puja anu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Syukur hasil tafakur urang sanggakeun ka Allah Rabbul Qabur. Niti wanci nomostari ninggang masan ulukida. Takdir anu teu biasa dipungkir, qadar anu teu biasa disinglar, jauh-jauh dijunjung anggang-anggang pingdangan. Bungkul bongbong ngaronyok dia haflah mubarakah sehingga orang tiasa bermuwajah bermusyafahah. Mugi masih dicatatkan amal ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wasalam pamuja dilimpah curahkeun ka junjungan alam
واستنى حبيبنا وشفعنا ومولانا محمد tahilah kalbarkana ka sahabatna ka tabi'in atba'in tabi'in ka jamil ulama syuhada sholihin farad khusus ka urang sadana yana selaku umatna di akhir zaman anu pamudah-mudahan urang sadayana salamina masing di dunia masing kintarbiah Nabi kabigan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oke di akhiratna masing kin syafaatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram para alimil ulama, para kiai, para asatid wabul khusus pisan ka guru-guru orang sadayana anu nampak hadir dina ieu haflah mubarakah anu wae urang dorong doaku sadayana pamudah-mudahan guru-guru orang sadayana masing diparoskeun yuswana ka Allah Subhanahu wa taala ditambih-tambih kabarkahan ilmuna dijembalkeun rezekina oke masih istiqomah ka nyucuk jalma patapak syariatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oke pamit mah tunduk kana waktu ninggang kana mangsa maut namina diajalkeun maha kawasa mudah-mudahan sadayana masih ditungtungan maaf di husnil khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahilap anu musim abdi dipika hormat ka para panitia penyelenggara peringatan maulidna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu rupa anu dikorbankeun keluarga masyarakat di dia masyarakat Pangarakan mudah-mudahan masing dibalas ku Allah kalam balasan anu berlipat-lipat ganda. Ya kitu desa wangsuna anu kusam didipi kehormat ka aparat pemerintahan di atasan sampai bawahan manawi aya Bapak RT na Bapak RW na Bapak Lurahna mudah-mudahan aparat pemerintahan urang sadayana masing dipaparinan keamanahan ku Allah Subhanahu wa taala dina mimpina masing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Kesim abdi dahilah anu dipika hormat ka para bapak-bapak, ka para ibu-ibu, pemuda-pemudi anu nampak hadir dina ieu waktos nya kitu deui wakil khusus ka kersana Muraqabul Awqaf atana MC anu parantos semasian waktos Jumares Kasim abdi mudah-mudahan ieu MC masing dipauskeun yuswana Allah Subhanahu wa taala ditambih-tambih kabarkahan ilmuna masih istiqamah kenyucuk jalma paita persyariatan baginda Rasulullah SAW pamit tema cunduk kana waktu ninggang kana mangsa maut nabina mugia masih ditetapkan maut di husnil khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana parantos dipaparinan kanikmatan Allah Subhanahu wa taala nyaeta nikmat panjang yuswa bari sehat wal afiat sehingga orang tiasa humumprung bongkok maronyok di haflah mubarakah dina raraga sejata syakuran kulahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pamudah-mudahan urang sadayana masingkeng kabarkahan di Allah Subhanahu wa taala oge di akhiratna urang sadayana hakikat masingking syafaat Nabi Allah Subhanahu wa taala majazina masingking syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku ayana ieu acara urang sadayana ieu teh saolah-olah nyukuran kana nikmat anu dipaparinkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta nikmatna kulahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunaon urang make syukuran ku sabab moal ayana urang moal ayana sadaya makhluk lamun teu diciptakeun anak Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal ayana urang lamun teu dilahirkeun anak Kanjeng Rasul. Saur
Syekh Taqiyuddin dina salawat mu'abbadna wasababi likulli maujudin. Kanjeng Rasul ieu anu ngajadikeun sabab likulli maujudin pikeun setiap nu aya. Moal aya itu ieu lamun teu ayana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal Allah nyiptakeun langit jeung bumi, moal Gusti Allah nyiptakeun surga jeung neraka, lamun teu diciptakeun nuruna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha dina cara ngisina syukuran kulahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur ulama wasyukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah. Jeung ari syukuran ka Gusti Allah, nyukuran kana kanikmatan anu dipaparinkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, eta bisa hasilna teh pami diisi ku macem-macem amal ibadah. Kumaha lamun eta jama niatna niat syukuran tapi diisina ku macem-macem maksiat, eta mah teu termasuk kana kategori syukuran. Naon pantesna kupuran. Pan aya jalma teh syukuran hari kemerdekaan Indonesia. Kecap syukuran teh pami dieusina ku kehalusan. Eta syukuran pami dieusina ku kagorengan mah lain syukuran, tapi na ngupuran kana kanikmatan ku merdekana Indonesia kitu benernya. Jadi ulah salah kaprah. Alhamdulillah dina waktos ayeuna mah urang sejana seja syukuran bari dieusina ku macam-macam amal ibadah. Sapatos ayeuna dina ieu acara teh urang tiasa bersiraturahmi nutupi nu caket karungkul di ieu haflah mubarakah, para tatanggi kararungkul, para ajengan, para ustadznya, para ulama kararungkul di ieu tempat. Tah ieu dina ieu silaturahmi ieu nyaeta hiji amalan anu diparentahkeun ku Allah, diparentahkeun ku Rasulullah, pami dipidamana teh eta mangrupakeun amal ibadah. Mudah-mudahan we silaturahmi urang kasadayana masih aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sajabi teh eta urang dina ieu acara teh dieusi ku mangrupakeun nyintunan hadiah puji. Setiap ngayakeun peringatan Maulid ke Rasul, sok dina santa acara pangaosan sok ngaturna mintunan hadiah puji heula kanutus teu araya. Isina dina eta hadiah puji teh mangrupakeun ausan Quran, tahlil, salawat jeung sajabina. Ieu teh sadayana amal-amalan anu diparentahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuluy dikitungkeun pahalana kanu geus teu araya. Eta teh amal kasaya. Santos kitu urang teh ngayakeun naon ngaoskeun shalawat, kemangrupakeun aosan Maulid Nabi, ngaoskeun marhaba. Da ieu ge sadayana parentahan. Setiap parentahan kari-kari dipidamel eta parentahan berarti eta teh termasuk amal ibadah. Dina ieu urang tiasa ngadangukeun aoskan sanaos can dongkap kodina nya. Rupina dipangker nya kodina nya. Santet nya kitu urang deui dina ieu cara dieusi ku pangaosan. Sajabi urang sejak takdim wa takrim nyukuran kana kanikmatan ku lahirna Kanjeng Rasul
sampai ka urang tiasa tolabul ilmi dina ieu acara. Kumaha dina perkawis tolabul ilmi ieu milarian ilmu, apakah wajib henteu? Dina milarian ilmu ieu kumaha ningali situasi hukumna ilmu. Lamun hukumna ilmu wajib diaji, dikaji, digali jeung dikuasai, mangka milarianana kana eta ilmu hukumna wajib. Sehingga angkatna di bumi ka tempat pangaosan, pami di eta pangaosan diaji dikaji na ilmu anu hukumna wajib, mangka wajib angkatna ge ka eta tempat pangaosan. Bila ia hukum ayat dina tolabul ilmi wajib ieu aya dua, aya fardu ain, aya nu fardu kifayah. Ari fardu ain mah setiap jalmi rek pamagat rek istri rek anom rek sepuh wajib ngaji, mengkaji, menggali, menguasai karena eta ilmu. Beda jeung hukumna fardu kifayah. Jadi fardu kifayah mah teu kedah sadayana mengkaji, menggali, mengaji karena eta ilmu jeung menguasaina. Mana ilmu nu hukumna fardu ain? Nyaeta ilmu na anu hukumna fardu ain nyaeta aya tilu ilmu. Hiji ilmu tauhid, anu kadua ilmu fiqih, nu katilu ilmu tasawuf. Ta ieu ilmu nu hukumna fardu ain diaji, digali, dikaji, dikuasaina ku sadaya jalma. Kunaon eta ilmu tauhid maka disebut ilmu tauhid. Ku sabab dina eta ilmu nerangkeun kana wahdaniyatna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta nerangkeun kana sifat tunggalna Gusti Allah, sahijina Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina wahdaniyatna Allah kabagi kana tilu, aya wahdaniyat fis zat, aya wahdaniyat fis sifat, aya wahdaniyat fil af'al. Kumaha wahdaniyat fis zat? Hiji na Gusti Allah dina zat, hiji na Gusti Allah dina zat Allah ieu lain kengeng ngarangkep sanes kengeng nyusunkeun tina pirang-pirang juz. Beda jeung juz nasin abdi. Aya abdi mah jatna teh kengeng nyusunkeun tina pirang-pirang juz. Aya juz sirah, aya juz pandangan, aya juz sampean, aya juz patuangan. Tetapi na Gusti Allah mah zat Allah sanes kenging nyusun tina pirang-pirang juz, sehingga kacida keliruna pikeun eta jama galuh pendapat bahwa Gusti Allah kagungan panangan. Kacida keliruna eta jalma bahwa Gusti Allah ieu kagungan pamunteu, kagungan soca, kagungan sampean. Kacida keliru sanaos ayat Quran anu nerangkeun kana panangan yadullah fawqa aidihi. Secara makna harfiah yadullah ari panangan Allah di atas pirang-pirang pananganna sakabeh makhluk, sakabeh jalma. Nah, menurut ulama kholaf, ulama salaf, yadullah nyaeta ku metode takwid.
Yadullah ariyat Allah di atas pirang-pirang panangan jalmi. Tetapi nama menurut metode ulama kholak mah pujalan takwil. Kumaha yadullah teh lain makna panangan, makna kekuasaan Allah. Qudratullah fauqa aydihim, kekuasaan Allah di atas panangan-panangan eta jalma. Tanya. Jadi kacedak kaliruna pami eta jalma gaduh pendapat bahwa Gusti Allah kagungan panangan. Kusabab bertentangan jeung sifat mukhalafah lil hawadisi. Gusti Allah ya beda jeung anyar jeung makhlukna. Piraku pangeran sarua jeung makhluk mustahil teu kahartos ku akal. Ya kitu deui. Sifat Gusti Allah ya wahdaniyat bizat dina naon cenah. Gusti Allah ieu teu bilangan. Zat Allah teu dua teu tilu. Lamun aya dua tiluna hiji Allah aya di langit, nu hiji deui Allah teh aya di bumi. Ta Gusti Allah mah dina zatna teh henteu bilang hiji zat Allah mah. Lain di bumi di langit di ditu di dia oke Allah mah hiji teu bilangan. Pan aya jalma anu nafsiran nya seperti diunggah dina surat Toha nya Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ari Gusti Allah anu sifat rahmat 'alal arsy di luhur aras istawa bersemayam. Diuk sampurna di eta aras. Lamun Gusti Allah bersemayam di aras, otomatis di bumi teu aya, otomatis di langit teu aya. Ia bertentangan jeung sifat qiyamuhu binar si jeung menengah Gusti Allah kalawan zatna aya yahtaju an mahalin wala mukhassisin. Gusti Allah ieu jumenang teu ngabutuhkeun kana tempat. Ari ngaran-ngaran ngabutuhkeun kana tempat mah lain pangeran nyaeta mah makhluk. Sakabeh makhluk eta teh ngabutuhkeun kana tempat. Coba angin tempatna di mana? Angin tempatna di mana? Dina tempat anu kosong. Ya, lamun teu kosong mah teu aya anginan. Jadi ngaran-ngaran makhluk mah ngabogaan tempat. Ieu zat Allah Subhanahu wa taala anu teu kagungan wala mukhassisin jeung teu aya anu nyiptakeun Allah. Salian ti Gusti Allah mah aya mimitina iwa zat Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana wahdaniyat fis sifat. Tunggalna Gusti Allah sahijina Gusti Allah dina pirang-pirang sifatna. Sifatana Gusti Allah teu bilangan. Dina kudratna teu dua teu tilu teu opat teu lima, kudratna Allah hiji we kudratna Allah. Ilmuna Allah teu dua teu tilu. Sanajan urang dipaparinan sifat kudrat, urang dipaparinan sifat ilmu. Ngan ilmuna urang jeung ilmuna Gusti Allah teu sami. Emang dina wajah tasbih tasmiyahna mah urang kagungan ilmu, Gusti Allah kagungan ilmu. Ilmuna Allah mah hiji, ari ilmuna urang mah bilangan aya hitunganna. Ilmu anu bisa mantap itu oke aya nu teu bisana.
beda deui jeung elmuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang itu di Gusti Allah kasifatan ku sifat sama ngadangu Gusti Allah mah wahdani hiji we ngadangu Allah mah beda jeung ngadangu urang mah bilangan aya jelas kadanguna teh aya hawar-hawar aya laun rupa-rupa kadanguna tuh urang mah ari Gusti Allah mah teu kitu teu aya tarik teu aya laun ngadanguna Gusti Allah mah teu aya hawar-hawar pikeun Allah mah ta eta ngadanguna Gusti Allah mah hiji ningalina Allah hiji ningalina Gusti Allah beda jeung ningalina urang-urang mah aya bilanganna aya jelas katingalina teh aya remang-remang berarti teu jelas aya sama sekali teu katingali urang mah tapi ilmuna aja dina ningalina urang sanaos urang kagungan sifat ningali Gusti Allah kagungan sifat ningalina Allah jeung ningalina urang henteu sami nu katilu aya wahdaniyat fil af'al hijina Gusti Allah dina pirang-pirang padamalan sadaya padamalan eta teh tapak damana Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga padamalan Gusti Allah ieu aya dua rupi aya padamalan Allah anu mutar aya padamalan Gusti Allah anu mukhtar mana padamalan Allah anu mutar nyata padamalan Allah anu teu melalui pelantaraan makhluk anu teu melalui pelantaran ikhtiarna makhluk langsung ya Allah seperti Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi eta mah teu melalui pelantaraan makhluk Gusti Allah ngadamel Nabi Adam alaihissalam teu melalui pelantaraan makhluk langsung ke Gusti Allah ngadamel ka eta Nabi Adam alaihissalam aya deui padamel Gusti Allah teh anu mukhtar padamel Gusti Allah anu ngabutuhkeun kana ikhtiarna makhluk kana sabab syariat makhluk seperti ieu meja teh tapak damana Gusti hakikat nu ngadamel meja sa Gusti Allah ngan saneat tukang meja saneat teu hakikatna Gusti Allah Subhanahu wa taala da setiap nu katingali kurang ieu teh tapak damana Gusti Allah Subhanahu wa taala mula aya nasin abdi ieu teh tapak damana Gusti Allah ngan saneat aya ibu rama saneat ibu rama hakikatna aya nasin abdi teh ayana Gusti Allah Subhanahu wa taala daya ngabogaan tapak cai teu ngabogaan tapak kana nyanggeurkeun nu nyanggeurkeunna Gusti ngan saneat hungkul santos ngaleut kana eta cai asana dahka jadi seger ini cobian nyasin artinya bade ngaleut dia teh rada kerang nantinya taya nu nyegerkeunna lain tetapi na Gusti Allah Subhanahu wa taala unggul sahatah sebagai pencetus nu ngabukukeun nu nyusun kana eta sifat 20 kana eta ilmu tauhid nyata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari jeung Abu Mansur Al-Maturidi dina kautamaanna ngunggulan kana sadaya ilmu afdalul ulum alal itlaq ilmu tauhid mah pangutama-utamana sadaya ilmu secara mutlak teu aya deui nu pangwajib-wajibna dikaji diaji digali
dikuasai ku sadaya jalma nyaeta ilmu tauhid. Kumadina ngaji naga hukumna fardu ain sakabeh jalma sampai ka eta jalma asanatina iman taklid kana jadi iman ma'rifah. Tamun kaji menggalina teh. Nu kaduana anu hukumna fardu ain dikaji digali dikuasai ku eta si jalma. Nu kaduanya eta ilmu fiqih anu sok disebat ilmu syariat. Ilmu syariat kabagi kana 5 aya wajib, aya haram, aya sunnah, aya mubah, aya makruh. Eta hukum syariat. Dina ieu ilmu fikih nerangkeun kana 4 bahasan. Hiji bab ubudiyah, 2 bab muamalah, nu katilu bab munakahah, nu kaopat bab jinayah. 4 bahasan. Ubudiyah nyata nerangkeun masalah peribadahan. Disebut urang ngangguningakeun kana cai anu sah dipake susu mana anu teu sah, mana cai mustamal, mana cai anu makruh, mana cai anu mutanajis, cai najis. Bab wudu, bab adus, bab salat, bab puasa, bab zakat, bab haji eta mah diterangkeunana dina ilmu fikih bahasan bab ubudiyah. Sehingga maras ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala lamun teu ngagunakeun ilmu fikih, sehingga mengkaji, menggali, mengaji, menguasai teh hukumna fardu ain sadaya jalma kedah ngajina, kedah menguasai nyana kusabab maras dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Muka duana bab muamalah, bab jual beli, bab minjam meminjam, gade menyewa, nyewa menyewa. Teh tadi aturna teh dina bab fikih bahasan muamalah. Hukum jual beli eta hukumna wenang. Cek ilmu fikih. Ngan bisa jadi haram eta jual beli pami aya unsur riba dina jual beli. Kumaha anu riba? Nyaeta lamun kontan mas 10.000 ari nganyuk mah 12.000. Tah 2.000 na termasuk riba. Sebab Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah ngahalalkeun kana jual beli haram jual belina mah halal. Nu haram teh pami aya unsur riba dina jual beli. Mata diatur ku ilmu fikih sangkan dina jual belina ulah sampai ka jadi haram ku sebab aya unsur riba. Ayeuna minjam meminjam eta hukumna wenang. Ngan bisa jadi haram minjam meminjam pami minjam nama 1 juta ngamayana kudu diluwihan. Tak pakai leuwih kitu tah. Ya, asanatina wenang teh jadi haram ku sebab aya unsur riba. Kuduna mah lamun minjem 1 juta, mayar teh 1 juta we. Lamun kontan nu nganyuk saruakeun hargana insyaallah moal aya unsur riba. Tah diatur dina bab muamalah. Terus bahasan nu katilu bab munakah pertikahan. Olah ayana dina bahasan bab munakah, bab jinayah, hukum qisas, sunjung rajam, eta ayana dina bab jinayah. Nah anu dikaji digalina ieu hukum fikih mah menang mengkaji menggali menang ngagali tina naon tina Al-Qur'an, hadis, ijma jeung qiyas. Sahakah sebagai pencutus nu ngabungkukeun kana eta ilmu fikih nyaeta al-a'immatul mujtahidun
Nyata ulama mujtahid Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi eta sebagai pencetus nu ngabutukeun kana ilmu fiqih. Ayeuna jalma anu ngikut kana hasil ijtihadna Imam Syafi'i disebut mazhab Syafi'i. Ngikut kana hasil ijtihadna Imam Malik disebut mazhab Maliki. Ngikut kana hasil ijtihadna Imam Ahmad bin Hanbal disebut mazhab Hambali. Ayeuna jalma ngikut kana hasil ijtihadna Imam Abi Hanifah disebut mazhab Hanafi. Kumaha pikeun umat Islam, seluruh umat Islam wajib kedah milih karena salah sawios ulama mujtahid. Mereka mazhab Syafi'i mangga, ka Maliki mangga, ka Hanafi mangga, ka Imam Abi Hanifah oge mangga wae. Teu sawios we da sadayana oge bener ahlus sunnah wal jamaah. Ngan anu ditemenangkeun teh nyampuraduk dina mazhab temenang terkecuali keayaan darurat tenan eta sapartos ayeuna niat dina puasa Ramadan pan hasil ijtihadna Imam Syafi'i wajib niat teh unggal peuting wajib niat puasa. Tetapi mazhab Maliki mah menang niat puasa teh sabulanan kurang masuk dianggo ngapoti niat sabulanan oge niat ngan ieu mah nu sabulan mah jaga bisi henteu niat eta mah teu naon. Model ayeuna pembatalan wudu mazhab Syafi'i mah setiap istri pamagam anu geus balik bari deungeun paantal kulit teh batal. Tapi mazhab Maliki mah teu batal asal ulah dibarengan ku syahwat. Lamun dibarengan ku syahwat batal, teu dibarengan mah henteu. Urang bisa ngagunakeun eta dina pas urang ngalaksanakeun tawaf di Baitullah di Mekah. Urang biasa takdir ka Imam Maliki ku sebab dina waktu salat pamangkat jam istri teh campur aduk pasti paantel kulit maka dirinya teu nanaon urang takdir heula ka Imam Malik. Nek lamun batal wudu lamun urang teu takdir ka Imam Malik pasti batal wudu urang mangka teu sah salatna ku batal wudu. Tah nya nyakit deui urang dina naon dina ngaos bismillah dina Fatihah aya perbedaan. Mazhab Syafi'i mah 7 ayat surat Fatihah teh jeung bismillah mah jadi ayat kahiji teh bismillah alhamdulillahirabbil alamin ayat kadua. Tetapi mazhab Maliki mah nya ayat kahiji teh sanes bismillah nyaeta alhamdulillah. Ya, ayat kedua nama nyata ar-rahmanir nampala basiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menurut mazhab Maliki mah eta teh 2 ayat. Ayat ka-6 jeung ayat ka-7. Sehingga pikeun mazhab Maliki mah lirenna dina palabah siratal ladina an'amta alaihim eta hukumna wajib sebab eta ayat ka-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ka-7. Tetapi pikeun mazhab Syafi'i mah pamiliren dirinya teh makruh. Jadi saena teraskeun we kami napasna panjang mah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Teraskeun. Terkecuali aya elak ku sebab teu kuat napasna teu nanaon eta mah darurat. Jadi saena mah sanapaskeun ku sebab eta teh saayat. Daya kaya perbedaan di kalangan mazhab anu opat ieu teh ngajadikeun rahmat sadayana ge bener ieu teh hasil ijtihad.
nya kumaha dina mengkaji dina ngajina kana ieu ilmu fikih bisa hukumna fardu ain, bisa fardu kifayah, bisa hukumna teh sunnah. Ngaji mengkaji menggalina kana eta ilmu fikih. Ari pikeun urang mah sadayana hukumna teh fardu ain. Kumaha pikeun fardu kifayah? Nyata pikeun jalma anu geus dincak kana ulama fatwa. Kakana eta hukumna fardu kifayah. Kapungkur ulama fatwa teh nyaeta Habib Usman Jakarta. Tak iya termasuk ulama fatwa. Tah hukumna pikeun ulama fatwa mah hukumna teh fardu kifayah. Kumaha lamun hayang ngaluhuran tina ulama fatwa tujuanana sampai ka jadi ulama mujtahid, maka eta hukumna sunnah. Pikeun ulama mujtahid mah urang mah boro-boro ning kana pangkat ulama mujtahid, ulama fatwa oke teu kari-kari teu nges alim mengkaji mengaji kana eta ilmu, maka hukumna dosa teu mengkaji teh. Ayeuna kumaha dina kautamaanna ieu ilmu fikih oge afdalul ulum ya ba'da tauhid. Pangutama-utamana pirang-pirang ilmu saantos ilmu tauhid. Tina ilmu tauhid ngali kana ilmu fikih. Nu katilu ilmu anu wajib dikaji diadi dikuasai kurang nyaeta ilmu tasawuf. Nah ilmu tasawuf nyaeta ilmu pikeun nganyahokeun kana pirang-pirang nafsu, pirang-pirang sifat anu terpuji jeung sifat anu tercela. Nafsu teh rupa-rupanya aya nu terpuji, aya anu tercela. Aya nafsu teh nafsu amarah, aya nafsu lawamah, aya malhamah, radiyah, mardiyah, kamilah, mutmainnah. Supaya nganyahukeun kana pirang-pirang mana nafsu nu alus, mana nafsu anu goreng. Supaya nganyahukeun kana pirang-pirang sifat akhlak anu alus jeung akhlak anu goreng. Aya nama dibahasna dina ilmu tasawuf, riya, takabur, ujub, eta mah palbah gorengna. Nu alus namanya sabar, ikhlas, tawakal, qanaat, juhud, wara'i ayana dina alusna. Mantap, wajib mengkaji menggalina kana eta ilmu tasawuf. Sehingga dina ilmu tasawuf mah ngabahas tentang nganyaokeun kana pirang-pirang maksiat. Sepatos dina babnya awal nama tauhid, tengah-tengah fikih, terakhir tentang tasawuf, tentang maksiat panon, maksiat cepir, maksiat pangamuk, maksiat sampean aya teh dina ilmu tasawuf. Talamun di eta pangajian diaji dikajina ilmu nu hukumna fardu ain, mangka wajib eta jama angkatna di bumi ka eta pangaji. Lamun teu angkat teh dosa. Lamun teu angkat teh. Jadi hukum mangkat teh saparna ge wajib fardu ain. Saha sebagai pencetus nu ngabukukeun kana eta ilmu tasawuf kal a'immatil Imam Ghazali wa Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sapatos Imam Ghazali jeung Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad eta sebagai pencetus nu ngabukukeun kana ilmu tasawuf. Tabu kituna mudah-mudahan orang sadayana masih dipaparin taufik ke Allah Subhanahu wa taala tiasa mengkaji, menggali, mengaji, menguasai kana eta ilmu nu hukumna fardu ain. Aya dinu hukumna fardu kifayah dikaji, diajina, digali, dikuasai na. Ari kecap fardu kifayah mah nyaeta idza qama bihil ba'du saqatal harju anil baqi.
di mana-mana ngadengkeun kana eta hukumna fardu kifayah sawarehna jamaah mangka gugur dosana anu baki dina sasesana. Jadi teu kada sadayana seperti mana? Seperti ka ilmu tafsir. Ngaji ilmu tafsir eta hukumna fardu kifayah. Jadi lamun di lembur ieu teu aya nu ngaji mengkaji menggali nguasai kana ilmu tafsir mangka dosa sadayana kudu aya saurang mah nu apal kana ilmu tafsir kudu aya. Lamun teu aya pisan dosa. Belakang kaji da untungna pami lembur ieu aya nu sok maos kababakan. Ya, seolah-olah eta rek ngagugurkeun kewajiban salembur ieu. Kusabab lamun aya nu menguasai ilmu tafsir maka dosa sadayana. Ayeuna ilmu hadis eta hukumna fardu kifayah kudu aya jamaah anu menguasai kana ilmu hadis. Lamun teu aya pisan mangka dosa sadayana. Ya kitu deui mengkaji menguasai kana ilmu nahwu. Demur ieu misalkan aya nu teu apaleun kalimat fi'il, kalimat isim, kalimat huruf, dosa ieu teh sadayana. Lamun teu aya teu apal kana dengan mubtada khabar, mangka dosa sadaya. Kacida untungna pami aya murang kali kerasa nya ngaos di pesan anten seolah-olah eta murang kali ngaos di pesantren teh rek ngagugurkeun kawajiban salemur. Lamun ieu teu aya nu ngaos kana ilmu nahwu sharaf maka dosa sadayana. Mantep kudu ngaturkeun ka santri teh nya anu ngaturkeun aduh urang ada mah makalan-makalan atunya alus mah ka santri nu rekna teh rek ngagugurkeun kawajiban salemur. Lamun aya pisan maka dosa sadayana cenah. Ya gitu deui hukumna fardu kifayah seperti orang maosna kana ilmu tajwid, belajar kana ilmu tajwid eta hukumna fardu kifayah. Ngan menguasai sangkan urang bener ngaji ngaos Qur'anna maka hukumna fardu ain. Ngagunakeun ilmu tajwid dina pas maca Quran eta hukumna fardu ari belajar nama hukumna fardu kifayah. Aya deui ilmu di anu hukumna sunnah dikaji diaji digalina ari kaca fardu kifayah mah teu sakedah sadayana ngaji mengkaji kana eta ilmu ngan kudu aya saurang mah beda jeung fardu ain. Ari fardu ain mah ulah paribasake kuring mah tara ngaji oge pamajikan osok, kuring mah tara ngaji oge anak mah osok, teu bisa katarangan ku anak, teu bisa katarangan ku pajikan. Ari ilmuna hukumna fardu ain kedah sadayana ngaji mengkaji kana eta ilmu nu hukumna fardu ain mah. Kuring mah tara ngaji isuk oge osok ngariung selawatan selawatan sunnah teu mata ngagugurkeun kana kawajiban. Aya deui ilmu dina hukumna sunnah dikaji diaji digalina nyata seperti fadhailul amal, keutamaan di pirang-pirang amal masalah pasunatan. Cuman dina eta sunnah teh kabagi kana dua aya sunnah ain aya sunnah kifayah. Sunnah ain sadaya jalma disunnahkeun migawe kana eta pasunahan sapatos ngalaksanakeun salat duha nya ieu sadayana jalma dianjurkeun sunnah ngalaksanakeun salat duha nu meunang kauntungan nu salat duha mun teu mah teu meunang kauntungan. Ya kitu deui sunat ain seperti dina riungan sholawatan, riungan tawasulan, riungan tahlilan, manakiban eta termasuk sunat ain. Untung jalma anu ngiring ngariung dina acara tawasulan
sholawatan nu teu ngiring mah moal meunang kauntungan. Matakan kacida untungna kami orang kumpul riung dina acara tahlilan di tatana tujuh sasihan atau nabi gunting rambut atau ada yang tahlilan dina saduna samka tujuhna kapuknya puput ngemautnya kamaotan tapi kacida untungna urang menang ganjaran pribumina oge menang ganjar ulah paribasa kieu eta mah nguntungkeun pribumi urang mah moal menang ganjaran cenah teh kitu nya ku sabab dina eta urang dina hadiah puji teh lain saukunna hadiahan karuhun sahibul bait ngahungku karuhun urang oge kahadiahan menang ganjaran menang urang menang ganjaran karuhun urang oge menang ganjaran eta teh jadi kauntungan. Tanu rugi mah anu teu ngiring tanya ta eta rugi anu ngiring mah kumpul ngadon menang kauntungan. Aya deui dina sunnah teh sunnah kifayah cenah. Ayo sunnah kifayah mah nyaeta idza qama bihil ba'du saqatat qalahu anil baqin. Di mana-mana ngadegkeun kana eta pasunnahan sawareh ngajama mangka gugur parentahan sunnah anil baqin tina sasesana. Jadi teu kedah sadaya na kudu aya sunnah minda mana kana eta pasunnahan seperti mana nya kal azani seperti ajan eta hukumna sunnah kifayah. Sanajan jamaah di lebat masjid aya 100-200 na tetep disunahkeun aja masa urang henteu disunahkeun sadayana aja cukup saurang ge ngalamun teu aya nu ajan pisan maka makruh dilaksanakeun salat mah sebab di antawisna pasunnahan sameme ngalaksanakeun salat teh berjamaah teh nyaeta azan heula. Da teu lamun teu ajan makruh. Nya, ta ieu sunatna sunat kifayah dina eta ajan. Pan hukum ajan teh dina luareun salat ge aya, lain saukur dina datang waktu rek ngalaksanakeun salat. Aya disunatkeun ajan luar dina salat. Wa yusannu adzan bi ghairi salat fi mawadi'annya disunnahkeun adzan dina luar minggu aya salat dina lian salat fi mawadi'a dina pirang-pirang tempat wahia mana cenah seperti al-humum jamaah anu keur susah keur bingung sunat di ajanan eta teh kenangkuk tuur loba hutanna ajanan carinya cenah ya ajanan nya kitu deui sunat di ajanan jamaah anu keur kakeunaan banget sedih nya kakeunaan ku banget sedih muka ayeuna nya ku kakeunaan ku bencana di Cianjur nya sedih ngarasa sedih eta oge sunat di ajanan cenah nya kitu deui sunat di ajanan wa asa khulqu jeung goreng akhlakna min insani eta jama lamun goreng akhlakna eta jama pek ajanan misalkan budak teh ada lengar nya supaya bagus ajanan we kadinya cenah supaya lengar mah ata nabi wa indal hariki keur kabakaran pek aya urang mah lain lamun aya angin kakarep ajanan ngan aya di anginnya aya oge dina wa indal hariki dina palabah kabakaran disunatkeun ajan nya kitu deui dina sawaktu eta jamak kasurupan gangguan setan eta oge ajanan zaman kasurupan insyaallah cager nya ka eta aya deui disunatkeun ajan ma'al iqamah serta qomat mana azan dina sapan teh nyaeta indah fi uzuni mauludin dina cepina orok nu kakarak burudak
eta mah sunat di ajanan sunat di komatan di ajanan cepil katuhu komatan ke cepil kenca nu satara sunah wa inna khalfil musafir sunat di ajanan sunat di komatan di satu gangan jamak merek nyamaan ada orang malah menurut jarak ke Banten mah tara ajanan di komatan lamun jarak ke Mekah di ajanan di komatan padahal mah sanajan jarak ke Banten oke alus nama ajan heula komat heula urang mah satar gitu soal sapal udah daek mah ketika tas kena saparnya ya jadi alus nama sanajan rek jarak ke Banten kegawe di satu kangen eta norek angkat jarak sunat di ajanan sunat di komatan wa inna nuzulil mayit fi qabri nya kitu deui dina nalika diturunkeun eta si mayit ka lebet pakuburan teh eta oge sunat di ajanan sunat di komatan pan aya nu ajan doang komat teu nya dan sih nama nya ajan nya komatan jalma anu terus dilebetkeun kana eta pakubura dina sampulnya etanya eta dina luareun sorangan eta ajan sanaos hukumna sunat kifayah sunat tapi ganjaranana bisa ngelehkeun kana nu hukumna fardu kifayah mana hukum fardu jadi imam hukumna jadi imam eta hukumna fardu kifayah kudu aya saurang mah mau jadi imam kusabab mau bisa ngalaksanakan sholat berjamaah lamun taya imam sehingga ngajadikeun imam teh hukumna fardu kifayah ulah sampai ka eta jalma teh jadi makmum jadi makmum mau jadi imam jadi makmum sadayana mau jadi atuh berjamaah mah imam kabeh mah kudu aya jadi imam seorang mah eta hukumna fardu kifayah tah jadi imam teh tetapi iya jadi imam hukumna fardu kifayah tapi dina ganjaranana bisa eleh usah kudu aja kumaha aja lah ya al-adzanu afdalu minal imamah indar imam ramli ari azan eta leuwih utama leuwih ageng ganjaranana tibatan jadi imam menurut Syekh Romli wal adzanu ma'al iqamah afdalu minal imamah indal imam Ibnu Hajar ajan ari ajan jeung qomat eta leuwih utama daripada jadi imam menurut Syekh Ibnu Hajar berarti nu kuat masih Ibnu Hajar matakan alus nama pami ajam teh berikut jeung qomat mah ngarah naon ngarah munah ganjaranna sampai ka bisa ngelikeun ganjaran jadi imam di antawisna ganjaranna jeung jamaah nu qomat nyaeta lahu ajruman sallamaahu pikeun jalma nu ajan eta teh meunang ganjaran jalma anu salat sasarangan jeung jalma adan ajan untungnya moal bisa ngalaksanakeun salat berjamaah moal kumpulna eta jalma di masjid lamun eueuh anu ajan misalkan jamaah teh aya 100 orang di masjid tanu ajan mah meunang ganjaran 100 urang nu salat untung kumaha lamun aya 500 mah 500 salat bener untung ya Allah ngan kitu teh ajanna ulah asal-asalan ajan aya ilmu mah pasunahan ajan nya kada keduhur heula yang hadap kakibat posisina di payun eta ajan sunah-sunahna dina bacaan dina ajan kudu pase nya insyaallah nya eta nya kitu deui anu hukumna sunat kifayah nyata at-tasmid wa tasmid ngajawab
bersin eta hukumna sunat kifayah teu sadaya dianjurkeun ngajawab bersin ngan kudu aya sunnah saurang mah ngajawab karena eta bersin cenah nu bersin teh alhamdulillah nu ngadanguna yarhamukallah yahdikumullah wa yuslih pasti dijawab eta hukumna sunat jadi teu disunatkeun sadayana ngajawab kan sunat salah sawiosna eta jama aya nu ngajawab karena eta bersin anu sadarasna sunnah deui sunat kifayah nyaeta walil akhiri basmalatun sareng eta tetep pikeun jalma nu dahar ari maca bismillah misalkan santri mah biasa pamidahar teh tara misal sok ngaliung sanapan pamidahar sanapan mah berjamaah sunatna maca bismillah teh saurang teu dianjurkeun sadayana maca bismillah cukup saurang oge pamidaharna berjamaah mah misalkan sanapan teh aya 5 urang teu dianjurkeun teu disunahkeun maca bismillah 5 uranganna henteu saurang oge cukup maca bismillah lamun teu aya pisan maka moal barokah dina daharna dibantuan ku setan daharnya eta nya kitu deui sunnat deui dina naon al iqamah wal iqamati sunat kifayah teh qomat misalkan jamaah aya 100an kekewe nu qomatna saurang teu meunang qomat duaan komo loba sadayana qomatna eta mah lain eta mah loba suganya qomat sadayana mah eta sunat kifayah jadi saya nama qomat teh bare ajan teh baregut jeung qomat wa fi'li bimayitin idza kana manduban nya kitu sunat kifayah nida kana padaman pami eta padaman nu hukumna sunnat eta hukumna sunat eta sunatna sunat kifayah seperti maca talqin misalkan aya ajeun mah teh 10 urang kegawe sunat maca talqin mah saurang teu disunatkeun maca talqin 10 uranganna maca talqin henteu kusabab hukumna maca talqin hukumna sunnah maca talqin ieu lain saukur jamaah anu geus maot dina keur sakarat maot oge sunnat ditalqinna nakinu ala maut kumpek talkinan papatahan ku anjeun kabeh ala maut takut kana mautna anjeun kabeh keur sakara maut pek talkinan lamun keur eta keur sakarat maut teh saurang nalkinan mah ulah sampai sababa urang nalkinan la ilaha illallah kabulkeun kana cepilna saurang teu kedas sadayana nalkinan ka eta jalmi anu keur sakarat maut nya kitu pasunahan deui wa bad'us salam nyaeta ngajawab kamimitian salam eta hukumna sunat kifayah ngamimitian salam teh ari ngamimitian salam eta hukumna kumaha ngajawabna ari ngajawab nama fardu kifayah ari ngajawab nama fardu kifayah ari ngamimitian salam hukumna sunnah ari ngajawabna fardu kifayah kumaha dina pada ganjaranna tetep eleh kudu ngamimitian salam eleh kudu sunnah ari nu ngajawabna ngan 10 kasayan tapi nu ngamimitian salam mah meunang watis ina hasanatan meunang 80 kasayan jadi agung kene nu ngamimitian salam dina ganjaranna sanaos sunnah ari ngajawab salaman ngan 10 kasayan salian sanaos hukumna teh fardu kifayah berarti lamun temah tadi sim abdi uluk salam kari-kari teu aya saurang-urang acan nu ngajawab mangka dosa sadayana
tetapi lamun aya masa urang cukup saurang bae gugur ka wajib teu kada sadayana ngajawab kana eta ngasalam kan aya nu ceramah teh sakali salam fokus nu wajib kudu main eta teh kudu ngajawab harus kabeh kudu ngajawab kelarinya kalau hukumna fardhu kifayah kana ngajawabna eta salam ya eta dina sunat kifayah tadi anu salangkung dina masalah fardhu kifayah ya ta ieu ajan bisa ngerekeun kana ganjaran jadi imam ta ieu imam hukumna fardhu kifayah kudu aya imam lamun aya saurang-urang aja nu jadi imam moal bisa ngalaksanakeun salat berjamaah moal matak bisa ngagugurkeun kana kewajiban cuma jadi imam ieu ulah asal jadi imam aya hak jalma anu paling hak jadi imam sehingga aya bab ahkun nas bil imamah nupang hak-hakna jalma jadi imam saha jalma nupang hak-hakna jadi imam hiji diatur ku ilmu fikih al afqahu pangarti-ngartina dina ilmu fikih mupang apal-apalna kana pembatalan salat syarat sahna salat rukun salat ta eta mupang hak-hakna jadi imam kusabab lamun si imamna teu sah otomatis makmumna teu sah papan mah kudu apal heula mupang apqohna ieu di antara lemur ieu saha ieu mupang apal-apalna karena ilmu fikih mangka eta hak jalma jadi imam nu kaduana al aqra nya eta nupang alus-alusna dina bacaan pang paseh-pasehna pang kori-korina saha ieu nupang paseh-pasehna aosan Qur'anna ta eta nupang hak-hakna jadi imam kusabab dina eta salat teh aya rukun qauli nya eta aya 5 hiji takbiratul ihram dua maca Fatihah tilu maca tahiyat kaopat maca shalawat kalima uluk ta ieu nu 5 kedah fasih dina ngucapkeunna lamun teu fasih mah teu sah dan saukur dina Fatihah hungkul dina maca takbiratul ihram oge kedah fasih Allahu akbar kedah fasih kusabaraha mun teu fasih teu sah eta syaratna kudu fasih jadi sahuruf-huruf teh kudu beunang makhraj huruf teh kudu fasih dina Fatihah nya kitu deui kudu fasih dina maca tahiyat kudu fasih pan aya maca tahiyat ieu at-tahiyatu dipanjangkeun takna eta teh teu sah jadi kumaha teh mah at-tahiyatu kitu kedahna mah ya apa aya urang kalimat at-tahiyatul mubarakat eta pas norosnya akut jadi kedah paseh dina nguningakeunana dina eta maca tahiyat dina maca shalawat ka Kanjeng Rasul kedah paseh kedah kenging jeung tasdid-tasdidna nya kitu deui dina uluk kudu paseh uluk salam nu kahiji assalamu alaikum warahmatullah dina pada assalamualaikum na tan hukumna rukun teh warahmatullah mah eta hukumna sunnah assalamu alaikum warahmatullah kedah paseh nya ta eta nya mata kudu dipilih jadi imam anu akro teh lamun imamna teu sah maka otomatis makmumna oge teu sah ari kieu mah imamna teu sah imamna teu paseh makmumna oge teu paseh eta mah sah-sah wae sama-sama teu paseh lamun kieu mah imamna teu paseh ari makmumna paseh ta eta si makmum teu sah ngabung kanu teu paseh jadi karunya kanu paseh mantap kudu dipilih kupang pasena supaya henteu mantak kabatalkeun ka makmum
Ari penumpang mah kumaha iman lamun imanna kajungkang beureunya eta mantep kudu numpang paseh-pasehna bae kadinya iman teh anu sadarasa al aurah numpang waroi numpang apik-apikna sa di antara numpang apik-apikna di dieu tah eta nu hak jadi ngan saapik-apikna ku zaman kiwari mah sesah nu apik teh sesah ulah sampai ka eta nu jadi imam teh jalma fasik harinya jadi imam jalma fasik makruh nya pami imamna jalma sanajan awasanana sae fikihna sae tapi fasik eta jalma sok migawe kana dosa gede bari can ditobatan fasik eta jalma eta dina ngamaumna teh makruh ka jalma anu fasik pek pilih eta imam nu pang apik-apikna saapik-apikna we nya turut teh pek dilarian deui nyata nasabna anu sae ulah sampai ka jadi imam teh anak naon cenah anak jadah naon nya eta pek dilarian nasabna anu sae ta eta nya nu hak nu pang hak-hakna jadi imam aya di ilmu teh aya nu hukumna haram makruh jeung weunang dikaji diaji dikuasaina mana nu haram dikaji diaji dikuasaina seperti ilmu sihir haram eta mah kumaha eta jalma gugur ilmu sihir tujuanana rek nyihir batur rek ngaheureuyan batur eta mah hukumna haram guguruna ilmu sihir mun niat naik bader mah nu usahana asa maju supaya bangkrut asana rumah tangga repeh rapi supaya cerai asana eta jalma teh dagangna tokona maju supaya bangkrut eta asana sehat supaya jadi geuring tah eta lamun tujuanna kitu hukumna haram aya deui nya milarianana kata ilmu sihir teh bisa jadi makruh lamun tujuanana teu aya tujuan naon-naon ieu mah hayang bisa doang hayang apal doang ilmu sihir teh geuningan kieu geuningan hayang apal doang eta mah hukumna makruh kumaha lamun tujuanana ieu mah guguruna ilmu sihir teh rek naon cenah rek rek ngabatalkeun kana eta ilmu sihir jadi ngubaran jalma nu kakeunang ku sihir ku ilmu sihir deui eta hukumna weunang tujuan rek ngubaran mah ngubaran jalma nu kakeunang ku ilmu sihir alus nama entong da seueun madaratna daripada manfaatna sehingga dina nyareat ieu disyaratkeun menangso teh kudu nyumpanan kana tilu syarat mana syarat nu kahiji anu diwenangkeun nyareat nyaeta ayyakuna bi kalamillah kedah aya eta bacaan-bacaanna teh kalamullah berupa ayat Al-Qur'an anu dibacana jampe teh nya ayat Al-Qur'an ku ayat falaq binnas satkurhu ayat kursi eta mah dimenangkeun au bisifatihi au bi asma'ihi atawa ku nyebat-nyebat pirang-pirang sifatan Allah jeung pirang-pirang jenengan Gusti Allah Subhanahu wa taala urang teu tiasa ningali pek ku nyebatkeun ya basiru eta mah menang jenengan Allah nyariatkeunnya hayang dilancarkan usahana hayang jembar beli rezekina ya rozaqu ya basiru ya latifu eta mah menang nu kaduana ayyakuna bi kalamil arabi lisanil arabi syaratna kadua kudu bahasa Arab apa nabi bahasa anu dikataui maknana
ulah kieu nya nyariatan bangsa yang jauh kan anu teu ka hati maknana eta teu meunang nyariat ku ngagunakeun jang jauh kan hade ku ayat ku bahasa Arab berpedes urang ngaduna bahasa Arabnya atanapi ku bahasa anu kahatos ku urang sebab daripada jang Jawa kan menikah bahasa Sunda we nya ka hati ku nyarera mugi Gusti ngajemperkeun rezeki nasi anu mugi Gusti nyahatkeun kana badan nasi anu mungkin kitu lah daripada ngagunakeun jang Jawa nu katiluna anna ruqya la taksira biha bina la taksira biha sanyana jampe teu ngabogaan papa biha ku eta jampe bal takdirullah tetapi kalau takdir Allah ben ku hebatna eta doa ben ku hebatna eta jampe tapi na cageurna eta jamaah ku takdir Gusti sanajan diduakeun ku ajengan ari teu ditakdirkeun ka cageurna mah cageur ben ku hebatna jampe tetapi na atas dasar takdir Gusti tang jampe ieu teu ngabogaan tapak kana nyageurkeun jampe ieu teu ngabogaan tapak kana nyukseskeun usaha eta jalma syariat geugeuh bae kalawan takdir Gusti Allah Subhanahu pami aya ti usar insyaallah eta hukumna meunang sehingga dina ilmu sihir teh anu kasar teh nyaeta sebut sihir roki sihir jampe nya sihir tukang jam nyata ngajampe tapi ngagunakeun jang Jawa eta teh disebutna sihir roki ngagunakeun bahasa anu teu ka hati lain bahasa Suryani bahasa orang Yahudi eta teu meunang haram kaasupna sihir eta teh lamun urang rek minta nyareat tingali heula jalmana naon anu dibacana tah kitu lah nah ieu dipateu sok ibadah tara ulah padoa emang da cariat teh mah kanu tara salat minta syariat kanu tara salat katukang minuman minta sarot kade tinggal di jalmana jeung naon anu dibacana deui lamun dibacana jauh kan tong jadi baik deui lamun dibacana ayat Quran salawat asma Allah kakarak urang teu naon urang nyomongkeun syariat kadinya katanya ya tak aya dan menangkan jadi dina mingarian ilmu ieu kabagi kana di lima aya nu wajib fardu aya anu sunnah aya anu haram aya anu makruh jeung aya anu weunang rupina izin abdi sakitu anu kapihatur kelalakuna nyumatkeun dihampunten pami aya hidayah Allah Subhanahu wa taala pami aya lapata eta samata mata timbul dina kamus abdi mudah-mudahan kuasilahna urang kumpul dina haflah mubarakah dina saja syukuran dilahirkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang sadayana masih dipanjang yuswa bersehat aya dina sejeroning taat ka Allah Subhanahu wa taala masih dipaparina ilmu anu manfaat sadepa maksud dan dunia akhirat anu aya dina ridhona Allah masih dikubur ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana jeung keluarga urang sadayana masih istiqomah nyepengan kana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah-mudahan masih disolehakeun masih kene syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, paling utami mudah-mudahan orang saya masing mawat di husnil khotimah amin ya Allah ya Rabbal alamin kusabab wa menang syafaat di baginda Kanjeng Rasul lamun mawat urang suul khotimah tak salah lainnya syafaat di Rasul kan lamun mawat husnul lamun suul khotimah mau menang syafaat di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi sanajan seureusa ari ngaran-ngaran husnul khotimah aya keneh harapan keneh syafaat ti Kanjeng Rasul